Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Sholillahi lahumul Fatihah. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan wa mahajir. Sholillahi lahumul Fatihah. Wa ila mu'allifi hadal kitab ila hadrati Syekh Abi Hisam Kailani radhiyallahu an wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhi wa ahli baitihi. Sholillahi lahumul Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanika qadim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha usabiyati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa sallim tasliman katsira. Allahumma qillahu warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa ja'alil jannata maswahum. Allahumma ajib fi qabrihim nura wa rahmata wa maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'alil kuburahum radatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan min khufari niran. Allahumma taqabbal wa wasi' sawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati mal abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa usulul fikhi jeung ari usul fikih. Alladhi wudi'a anu diwadokeun bihi dina iladi naon hadihil warokotu ieu pirang-pirang lembaran kitab
Eta turukuhu ari pirang-pirang dalil fikih ae turukul fikih tegesna ari pirang-pirang dalil fikih eta ala sabilil ijmali natepan kana jalan ijmali umum kamutlakil amri seperti mutlakna amar wan nahyi jeung mutlakna nahyi wa fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam jeung mutlakna pada melan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal ijma'i sareng ijma wal qiyasi sareng qiyas wal istishabi sareng istishab min haitu tina jihad al bahsu ari ngabahas an awaliha tina awalna ieu anu kabeh eta bi anahu kalawan yen sanyanyana awal eta lil wujubi pikeun tuduh kana wajib wasani jeung ari anu kaduana eta annahu sanyanyana sani eta lil hurmati tuduh kana haram wal baki jeung ari sasesana eta annahu sanyanyana baki eta hujajun pirang-pirang hujah wa ghairi dalika jeung liana eta anu kabeh mimma tina perkara sayati anu bakal datang ieu ma sarta perkara ya ta'alaku anu cumantel ieu bihi kalawan eta perkara bi khilafi turukihi kalawan beda sareng pirang-pirang dalil fikih ala sabili tafsili anu natepan kana jalan tafsil terperinci dupi cantona eta nau akimu kudu ngadegeun araranjeun as-sholata kana salat wala taqrabu jeung ulah ngadeuketan araranjeun azina kana zina wa sholatihi sareng salatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Ka'bati dina Ka'bah kama saperti hadis akhraja anu parantos ngaluarkeun hu kana itu hadis Syaha asy-Syekhani Imam Bukhari Muslim wal ijma'i sareng ijma' ala anna li bintil ibni kana yen sanyanyana eta tetep pikeun incu awewe ti anak lalaki naon as-sudusa sapergenep ma binti sulbi sarta kumpul sareng anak awewe kandung haitsu la mu'asiba usa kira-kira teu aya nu ngaasobahan lahuma ka itu bintul ibni sareng bintun wa qiyasil buri jeung ngiaskeunana gandrung alal aruji kana beas pimtina ibai ba'dihi dina henteu meunang ngajual sawarehna bur biba'din kalawan sawareh deui
illa mislan bimislin angin satimpal yad dan biyadin tur kontan kama seperti katerangan rawa anu parantos ngariwayatkeun hukana ma saha muslimun imam muslim wastishabi toharoti jeung ngalanggengkeun susuci liman pikeun jalma syaka anu mangmang yusiman pibakoiha dina tetepna itu toharoh palaisat mangka lain ieu anu kabeh eta min usulil fikhi tina pirang-pirang masalah usul fikih wa indukiro jeung sanajan ditutur naon ba'duha sawarehna usul fikih fi kutubihi dina pirang-pirang kitabna usul fikih tamsilan karena arah-arah nyontoan ari usul fikih anu mana ieu kitab biwadokeunana pikeun nerangkeun usul fikih tah eta pirang-pirang dalilna fikih ala sabilil ijmali anu netepan kana jalan ijmali umum garis besarna wungkul secara mutlakna amar mutlakna nahyi mutlakna pada melan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijma qiyas sareng istishab tina arah-arah di khobaran tina anu kahijina kalawan yen sanyanyana ieu anu awal tegesna mutlakna amar lil wujubi al amrul mutlaku lil wujubi mutlakna amar eta nuduhkeun kana wajib jeung ari anu kaduana nyaeta pikeun tuduh kana haram nyaeta mutlakna nahyi jeung sasesana deui nyaeta pada melan Kangjeng Nabi ijma qiyas istishab eta sadayana pirang-pirang hujjah jeung lian-liana tina sawarehna perkara anu engke insyaallah bakal diterangkeun dina ieu kitab maka beda deui jeung pirang-pirang dalil fikih ala sabili tafsili anu netepan kana jalan tafsil terperinci seperti amar anu aya dina dawuhan Allah mutlakna amar aqimus shalah atawa atuz zakah mutlakna nahyi seperti dawuh Allah wala taqrabuz zina atau dawuhan Allah wala tamsi fil ardi maraha jeung mutlakna pada melan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti salatna Kangjeng Nabi di Ka'bah sakumaha anu parantos diriwayatkeun ku Imam Bukhari Imam Muslim jeung dina ijma'na para ulama mujtahidin
yen sanyanya napikeun incu awewe ti anak lalaki lamun babarengan jeung anak awewe sakandung tur teu aya dulul lalaki anu ngasobahan eta ngahak kana sapergenep dina warisan jeung dina kias saperti ngiaskeun gandrung kana beas dina pada teu meunang ngajualna sawarehna kana sawarehna kajaba kudu sarua ukuranana tur kondan sakumaha katerangan anu diriwayatkeun ku Imam Muslim jeung dina istishab saperti dina istishabna toharo tegesna ngalanggengkeun susuci pikeun jalma anu mangmang dina tetepna suci ta ieu sadayana pirang-pirang dalil tafsili eta lain golongan usul fikih sanajan sok ditutur sawarehna dina kitab-kitab usul fikih ditutur sote eta mah karena arah-arah tamsilan karena arah-arah nyontoan. Jadi dalil fikih dibagi dua, aya dalil ijmali, aya dalil tafsili. Aya dalil umum garis besarna unggul, aya dalil anu mendetil. Maka anu disebut usul fikih teh nyaeta pirang-pirang dalil fikih anu bangsa ijmali, nyaeta qodiyah kuliah anu nganyahokeun kana pirang-pirang hukumna juz maudhu'na saperti al-amrul mutlak lil wujub tah dina eta kecap nerangkeun kana wajibna amar mutlak. Maka sakur-sakur amar mutlak eta nuduhkeun kana wajib. Kedua, aya dalil fikih anu bangsa tafsili anu terperinci tegesna kanyataan jeung wincikan juzna eta qodiyah anu umum anu bangsa ijmali. Da ieu anu disebut dalil fikih ala sabili tafsil. Eta henteu disebut usul fikih sanajan sok ditutur dina kitab usul fikih. Ditutur sote karena arah-arah nyontoan. Maka dituturna dina ilmu usul fikih samata-mata pikeun ngajelaskeun lain menyatakan bahwa eta teh usul fikih. Sabab bakal jelas dina nganyahokeun hiji perkara kudu nganyahokeun sabalikna eta perkara. Maka jelas dina nganyahokeun dalil ijmali nyaeta anu lain dalil tafsili. Enten kami disimpulkeun anu sok disebat usul fikih teh alladzi wudi'a fi hadil waraqat anu mana kitab waraqat ngabahasna nyaeta pirang-pirang dalil ijmali lain dalil tafsili. Sabab dalil fikih dibagi dua, aya dalil ijmali, aya dalil tafsili. Dalil ijmali nu kitu disebut usul fikih. Dalil tafsili mah
lain usul fikih sanajan dicaritakeun dina kitab-kitab usul fikih, dicaritakeun soteh dina kitab usul fikih estu samata-mata nyontoan lain menyatakan bahwa eta teh usul fikih. Mana contohna dalil ijmali eta mutlakna amar, mutlakna nahyi, mutlakna pada melan Kangjeng Nabi, ijma, qiyas, istishab. Eta mutlakna nonome sok disebut usul fikih. Anapun dalil tafsili contohna saperti nu tadi dawuhan Allah aqimus shalah wa atuz zakah dina masalah amar, dawuhan Allah dina mutlakna nahi wala taqrabuz zina, dan Nabi dawu Allah wala tamsi fil ardi maraha. Kata Nabi seperti hadis anu diriwayatkeun ku Imam Bukhari Muslim anu ngajelaskeun tentang salatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lebet Ka'bah. Kata Nabi seperti hadis dina masalah ijma pikeun incu awewe di anak lalaki lamun babarengan jeung anak awewe sakandung bari teu aya dulur lalaki anu ngasobahan maka eta kabagian sapergenep atawa ngiaskeun masalah gandrung kana beas dina pada teu meunang ngajual sawarehna gandrung kana sawareh deui, sawarehna beas kana sawareh deui, kecuali mislan bi mislin akur oge yadan biyad jungcrek. Kata Nabi dalil anu nyarioskeun istishabna toharoh kanggo jalma anu mangmang dina masalah tetepna toharoh. Eta sadayana lain usul fikih. Sabab eta mah dalil-dalil tafsili dicarioskeun soteh dina kitab usul fikih ukur samata-mata tamsilan nyontoan. Lain menyatakan bahwa noneme ngarupakeun usul fikih. Wallahu a'lam bishawab. Pengajian urang dina ieu kesempatan mung sakitu mudah-mudahan aya mangpaatna anu raresna ti Allah sinareng ti Rasulna nu lepatna tina kabodohan ribados wae mugi-mugi kenging pangampura Allah Rabbul Alamin. Luhur sahur bae carek siapunten anu kasuhun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.